Si Rawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa. Kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilan ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Si Rawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung, muterkeun paneuteup kasabudereun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka si Rawing. Si Rawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Saraswati kangaranan ngobrol ejeng si Rawing anu jadi salakina. Sanajan keur sakumaha bingung ejeng susahna, tetep be kudu seuri. Saraswati seuri leutik bari terus ngawalon. Make jeung sareng nyur-nyuran segala rupi Kang Rawing mah taeun teh. Nya atuh da karasa ku urang apanan. Da ari rasa mah tunggal apanan aya di sarerea. Da moal bina atuh rasaja kasinangling ejeng ayu manganti, moal beda jeung kaayaan waktu urang keur ngora. Apal atuh cinta teh hebat ceuk akang oge hebat. Hebat karasana. Nu matak nya nambetkeun heula anu kesilih pika cinta ari ceuk akang mah. Nya upami kitu mah badamian be atuh barudakna Kang. Memang aya saena ketang. Ngaran teu jadi bahan caritaan tatangga Kang. Da pugu geus pada nyahoeun atuh. Yen antara ja kasinangling anak urang ejeng ayu manganti teh silih pika cinta. Tak ge ceuk akang oge. Eta heula anu penting mah nya. Lain naon, apanan ari geus resmi mah laki rabi. Jadi salaki jeung pamajikan. Henteu kudu make bingung sakalian hayang silih kekepan oge meureun ari lain susulumputan jeung sasalimpetan mah. Aduh, dosa tah urang salaku kolot teu ngarti kana kahayang anak. Nu jadi anak hayang neangan enak supaya engkena boga budak. Apanan urang incuan nerte Saraswati nerte. Saraswati imut. Akhirna bisa ngarti sartanya tujuan kana jalan pamikiran si Rawing anu jadi salakina. Nya ari tos kitu mah dasar tinimbangan Kang Rawing abdi oge satuju lah. Nanging teu aya lepatna Kang, upami ayeuna ditaros heula tah ka jenisna nya bilih henteu sajalan kae pamikiran urang. Engke sakedap deui oge tah kadarieu gerak Kang. Ku akang dibayangkeun dina waktuna engke urang boga incu. Jadi aki jeung Nini meureunan urang teh nya. Duh, kaalaman oge yeuh jadi aki-aki jeung Nini jeung Nin jeung Nin aki-aki jeung Nin aki Rawing jeung Nin Saraswati.
Mundak itu kedana atuh kangaranan kahirupan maka moanya ngora wae masina orai tiasa ganti kulit. Mengharepan teka mudah-mudahan be sing awet dina harti ulah nepikeun ka pegat jodoh di tengah jalan. Is puguh be kudu atuh eta mah puguh kudu. Apan cek luruhur urang oge ye hiji inung hiji bapak hiji waktu hiji ngajadi jodoh ulah rek pegat lamun lain kupati kangaranan kudu gunta ganti salaki tawa pamajikan mah jelas henteu tuhu kana papagon anu bieu diomongkeun ku akang nya bener teu Saraswati. Laras kitu Kang dalah abdi oge bakal ngiri-ngiri hate upaman teu nepikeun ka jucung ngarumah tanggana da kebagjaan anak teh sami jeung kebagjaan urang Kang. Tah nya kitu. Bener kitu pisan Raswati. Memang kitu harapan akang oge anu jadi anak ngalaki rabi ngarumah tanggana sing mulus banglus. Tuh geningan daratang ka dari tuh. Tuhnya Memang bener jaka Sinangling jeung Ayu Manganti harita daratang sanggeusna arasup ka jero imah kadeng harita si Rawing nyarita deui. Tah ayeuna yeuh beungpeung ngariung yeuh nya Ayu jeung Jaka araya di dieu nya mah bieu geus ngobrol salaku anu jadi kolot ngabadamikeun hal anu penting nya nu aya patalina jeung kaayaan hidup duaan. Ngarti meureunan yuk. Si Rawing ngareret ka Ayu Manganti anu direret imut bari terus ngawalon. Nah perkawis naon teh kitu Pak? Nyaan teu acan ngartos abdi mah. Aya naon kitu Pak? Nya ngeunaan hidup duaan yo. Sabab di antara hidup duaan geus jelas teu kudu dicaritakeun deui. Boga cita-cita pikeun hirup ngalaki rabi lin. Tah bieu teh geus badami jeung indung hidup. Nya aya dina kasapukan. Jadi amat teh boga maksud ieu teh hayang nyalametkeun heula hidup duaan supaya tenang jeung jongjon. Nya da karasa ku ama jeung ku ibu kangaranan keur silih antepkeun rasa kacinta mah tangtu be nu aya teh ngan ukur rasa kasuka anu aya kendatna. Tah dumasar kana eta hal ama jeung ibu teh boga rarancang ieu teh hayang nyalametkeun hidup duaan jucung kabale nyungcung dina waktu anu moal lila deui. Ayu Manganti ngeluk tungkul ngadenge si Rawing nyarita saperti kitu betras kana nasib diri anu geus pahatulalis teu indung teu bapa estu aya dina kaayaan anu nunggelis. Saraswati kadenge harita milu nyambung caritaan si Rawing. Naon anu dilisankeun ku Bapak Hidap? Memang teu salah anaking. Jadi keur ketenangan kolot oge ketenangan diri hidup duaan. Leuwih hade urang jucungkeun heula nya ka bale nyungcung. Jaka Sinangling ngabagikeun paneuteup-na ka indung jeung bapakna. Sanajan can lila panggih sanggeusna papisah cukup lila. Tapi bisa karasa kanyaah anu jadi kolotna. Jaka Sinangling terus kedalisan. Naon anu disaurkeun ku ama sareng ku ibu ka hartos? Rupina bae, abdi teu bade nolak kana eta pamaksadan. Ari margi memang leres, abdi sareng Ayu Manganti tos pasini janji ngeunaan hirup ngahiji. Namung teu acan wantun ngajelaskeun kanu janten sepuh. Hantu kudu era-era. Da ama jeung ibu oge sarua ngalaman heula ngora. Hartina ama jeung ibu bisa ngarasakeun kumaha kaayaan diri hidup duaan dina waktu ayeuna. Tah kumaha ayeuna yeuh Ayu bet kalakah tungkul geningan kumaha Ayu cik. Ayu Manganti beungeutna cengkat lalaunan paneuteup-na semu baseuh ku Cipanon teu lila terus nyarita dumareuda. Abdi teu kinten bunga sareng bagja nguping kasauran ama sareng ibu anu saperti kitu. Nanging nah moal kaduhung kitu margi abdi mah apan jelas jalmi anu tos pahatulalis anu sakedah nama babadan tenan kieu teh
pun biang sareng pun bapak oge ngiring. Abdi sedih ama. Ibu margi estu cuang ciengan sorangan. Geus henteu kudu dibahas deui masalah eta mah yuk. Apanan kaayaan ayu teh geus leuwih teu heula ka maklum ku ama jeung ku ibu. Malah lantaran dumasar kana eta kaayaan nu matak ama jeung ibu salaku anu jadi kolot hayang buru-buru ngajejehkeun kaayaan hidup duaan. Cik kumaha satuju? Abdi moal tiasa nolak tos asa nyebatkeunana kulisan ka ama. Kumaha rasa kebunga sareng rasa kebagjaan abdi dina waktos ayeuna. Memawi ama sareng ibu ulah maksakeun mung abdi ukur bakal ngarepotkeun. Is naha? Henteu ngariweuhkeun teu sing ayo. Geus ngajadikeun kawajiban kolot teu kangaranan ngajejehkeun mah. Tah, upama geus aya dina kasapukan kieu ngandung harti meureunannya. Urang ayeuna teh pada badami ngeunaan waktu anu tangtu, wancina anu mustari. Geus kitu mah babadamian teh diteruskeun kunangtukeun poe anu hade. Geus anu waktu anu tangtu mangsa salametan jaka Sinangling jeung Ayu Manganti pikeun jucung ka bale nyungcung. Akhirna waktu anu ditunggu cundu. Mangsa anu dianjam datang jaka Sinangling jeung Ayu Manganti pangantenan. Pikeun pangeussi eta lembur eueuh anu teu datang kana ondangan. Akhirna waktu anu ditunggu cunduk mangsa anu diajam datang jaka Sinangling jeung Ayu Manganti pangantenan pikeun pangeussi eta lembur eueuh anu henteu datang kana ondangan puguh ngaran si Rawing geus teu bireuk deui pikeun pangeussi eta lembur. Atuh jaka Sinangling jeung Ayu Manganti oge pada aya dina rasa kabagjaan anu mokaha. Beja ngeunaan kulawarga si Rawing mangku hajat pangantenan tepi kasih tilu iblis alasaradan anu harita kebeneran ngambah ka eta pelemburan malah keur leureuh di salah sahiji warung. Si emak anu boga warung anu ngobrol ngaler ngidul nu mere katerangan sacara teu langsung ngeunaan kaayaan kulawarga si Rawing di eta pelemburan anu keur ngayakeun salametan pangantenan. Tilu iblis alasaradan kawilang kaget oge menang eta katerangan teh puguh jaga Sinangling teh apanan jalma anu keur ditareangan ku maranehna luyu jeung parentahna si Topeng Mayit. Kadenge harita si emma warung anu keur cumarita. Pokona mah matak panuju kewas ajang pantes anu pangantenan teh nu awewena geulis teu beda ti Dewi Rati atuh anu lalakina Kasep teu beda ti Batara Kamajaya. Inget maker ngora marukankeun teh pangantenan teh nya kitu pisan marukankeun teh kaayaanana. Tilu iblis alasaradan ngahajak harita nanggap obrolan si emma warung. Oh jadi jaka Sinangling teh anakna si Rawingnya. Nah atunya hajatna teh lain di imahna atawa kulawarga awewe nanya. Nya maksudnya di imahna Ayu Manganti. Apanannya pugu bet matak prihatin marukankeun teh ieu. Mage meuni asa sedih ngadengena teh. Apanan eta Ayu Manganti teh nya minantuna si Rawing geus pahatu lalis henteu indung teu bapa.
nu matak sakalian disalametkeun teh di imana kulawargana si Rawing. Nya maksud teh di kulawarga lalaki nah. Nya ari keur pangeusi lembur mah milu suka jeung bunga be nu aya ujang. Nya teu geus pada nyaho sakabeh ieu lembur mah saha si Rawing teh. Kawilang jalma anu geus gede jasana lain ngan ukur keur urang diwungkul. Tapi oge keur jalma-jalma anu aya di lembur sajena. Nu matak teu aneh ieu ujang. Lamun anu ondangan teh terus merul. Anu datang ti lembur sajen oge ngajak nohonan kana pangondangna si Rawing. Wah, nyan hebat oge tah mun kitu mah. Hajat dina poe ieu teh nya. Atuh kangaranan si Rawing anu hajat mah jago-jago oge di antarana loba anu daratang meureunnan mah. Ih, nyapu gua tuh ujang. Kangaranan si Rawing keur dunya kajabaraan mah geus teu birek deui ngaranna. Pada ngahormat jeung ngajenan. Nu matak bagja eta hajat teh. Anu eta bae meureunnan lamun geus beres saja teh tinggal capekna. Kangaranan tinggal capekna teh ya atuh sababaraha poe mah meureunnan teu nangtung ngarasa leuleus. Ngarasa cukup menang katerangan ti anu boga warung ngeunaan Jaka Sinangling. Tiluanana terus pamitan sanggeus namayar urut daharna. Di lebah tempat anu tiiseun, tiluanana terus baradami nyieun rarancang mangsa nyangkalak ejeng mawa Jaka Sinangling luyu ejeng parentahna si Topeng Mayit. Upama nepikeun ka teu bukti kasanggupan maranehna tiluan ka si Topeng Mayit, mangka eueuh ampun deui pikeun maranehna tiluan. Kadenge salah saurang di antarana nyarita. Urang kalau kumaha oge kudu hasil ye. Kangaranan gagal teu bisa nyumponan kasanggupan urang ka si Topeng Mayit. Geus bisa dipastikeun urang tiluan bakal cilaka. Bener euy, jalma si Topeng Mayit teu bisa dibawa heureuy. Kangaranan manehna ngalakukeun tindakan pikeun ngabinasakeun urang tiluan, tangtu be lain tindakan anu susah. Nu matak si Jaka Sinangling kumaha carana oge kudu bisa beunang tadi cangkala sarta dibawa ka tempat si Topeng Mayit. Ngan tetep urang kudu make hitungan anu asa. Ingetkeun, ngaran si Rawing geus lila jadi bahan caritaan. Pikeun dunya kajawaraan geus teu bireup deui kaeta ngaran. Tahapan ajen pangartina matak kitu oge meureunnan teu bisa dianggap enteng euy. Nu matak urang kudu hati-hati ye. Sarta asa hitunganana ye. Tilu iblis ala saradan terus baradami ngeunaan rarancang anu bakal dilakukeun ku maranehna tiluan. Di tempat sejen, si Topeng Mayit harita narima kadatangan Sanca Dawuk ejeng Dewi Angrum. Kangaranan datangna ngan ukur duaan sarta wiguna teu milu. Si Topeng Mayit jadi tanda tanya, harita terus tumanya. Mana si Wiguna? Bentem milu jeung ilaing duaan geningan. Terus ka mana si Wiguna? Ha? Kapaksa Dewi Angrum anu harita ngajelaskeun, nu tangtu be caritaan anu direka ngagogoreng ejeng ngadadetkeun Wiguna. Muga kauninya ku salira pangarsa. Wiguna rubuh namru ku ieu Kang Sanca Dawuk. Alatan henteu kersaeun diajak ka dieu kala kabaronta. Pokna teh keur naon cenah ngabdikeun deuri ka salira. Atuh Kang Sanca Dawuk teh nafsu margi Wiguna dianggapna ngahina ka salira. Anu akhirna terus ditina. Ayeuna duka kumaha tah kaayaanana margi tutas diwara dirubuhkeun teras dikantunkeun kitu tah pangarsa. Belagu kacida mun kitu masih Wiguna. Padahal sakuduna mangkeluk anu kitu patut mah geus ulah dibere diampun. Dawuk, ha? Langsung podaran. Sanca Dawuk netep ka si Topeng Mayit terus nyarita. Oh, rupina bae. Ngeunaan si Wiguna sanajan teu langsung ajal, tetep moal bisa tahan lila ki guru. Ayeuna paling-paling oge keur sakarat. Ngan dina waktu keur aya kaributan ejeng si Wiguna, bet diparengkeun panggih ejeng si Rawing. Tetela si Jaka Sinangling teh anakna si Rawing geuningan. Si Topeng Mayit ngahuleng sakedeung bangun anu kaget. Menang keterangan ti Sanca Dawuk anu saperti kitu. Jadi si Jaka Sinangling teh anakna si Rawing. Dan dewek kakaranyaho ayeuna
Cacakan lamun geus nyaho ti memehna si Jaka Sinangling geus leuwih teu heula dikojoran ku dewek. Terus ku si laing ditepikeun ngeunaan panangtang dewek ka si Rawing. Nya ditepikeun Ki Guru. Ari jawab nanti si Rawing mah kitu. Yen panangtang ti Ki Guru bakal dicemponan ke dina waktuna. Ngan ayeuna jadi leuwih kabuka geuningan Ki Guru. Si Jaka Sinangling teh geuningan anakna si Rawing. Si Topeng Mayit katingali harita unggut-unggutan. Telila terus nyarita deui. Hade. Alus. Kebeneran lamun kitu mah dawuh. Dewek jadi bakal sekaligus sekalian dina merenan kulawargana si Rawing. Hate mah dewek teh geus teu sabar ye. Hayang buru-buru ijen jajaten jeung si Rawing. Pikeun mastikeun saha anu leuwih unggul antara dewek jeung si Rawing. Dewi Angrum neuteup ka si Topeng Mayit terus mairan deui caritaan. Memang kedana mah disingkirkeun heula ta si Rawing teh pangarsa. Sabab jelas eta anu bakal jadi panghalang kana pamaksudan urang. Si Rawing mangrupa ancaman kana jalan anu disorang ku urang mangsa ngewujudkeun cita-cita sareng pamaksudan pangarsa. Tenang. Si laing duaan kudu yakin kana kamampuhan dewek deuleu. Sanajan nurutkeun beja ilmu si Rawing kawilang hebat tur geus loba jago anu rubuh ku leungeunna. Tapi kangaranan ijen jajaten jeung dewek si Rawing bakal neungar cadas moal aya hartina ilmu anu kacangking ku manehna dina waktu ayeuna. Si laing duaan percaya kana ieu omongan dewek, ha? Meh bareng sanca dawuk jeung Dewi Angrum ungeuk. Dewi Angrum anu pangheulana ngawalon. Nyamun atuh percanten pangarsa. Abdi gaduh kayakinan moal aya deui anu mampu jadi anu pangjagona tur ngawasa dunya kajawaraan kajabati salira pangarsa. Nah, ari Sanggajaya geuningan teu aya nuju ka mana pangarsa? Ku dewek keur dititah nyilidik tilu iblis ala Saradan anu nyanggupan bakal nyangkalak jeung mawa si Jaka Sinangling ka dieu. Lamun teu bukti, maranehna tiluan sanggup pikeun narima akibatna sarta binasa ku leungeun dewek. Oh, kitu pangarsa. Tapi ku ijiran abdi mah ayeuna Jaka Sinangling tos babarengan jeung si Rawing anu janten bapakna. Sanajan tilu iblis ala Saradan henteu saurang, kangaranan ngalawanan si Rawing mah jelas moal mampu lintang ti salira pangarsa anu bakal mampu ngungkulan elmuna si Rawing pangarsa. Sanca dawu kadenge milu mairan caritaan ngarojong omongan Dewi Angrum. Oh, memang kitu Ki Guru. Taya dijago anu bakal mampu ngabinasakeun jalma anu ngaran si Rawing. Lintang ti Ki Guru. Nu mata kula jeung Dewi Angrum gancang ngejat ini teh sabab rumasa sanajan dipaksakeun maju babarengan moal bisa meunang kangaranan kudu tarung ngalawan si Rawing. Si Topeng Mayit unggut-unggutan. Manehna memang beuki panasaran hayang gera bisa panggih jeung si Rawing terus ijen jajaten pikeun nangtukeun saha anu leuwih hebat jeung saha anu leuwih jago. Dina kaayaan keur ngalobrol saperti kitu, harita aya anu datang. Tetela nu datang teh geuningan Sanggajaya. Sanggeusna silih bageakeun, Sanggajaya terus mere laporan ka si Topeng Mayit anu geus mere pancen ka dirina. Ngeunaan iblis ala Saradan dina waktu ayeuna keur aya di lemburna si Rawing. Sedengkeun si Rawing sakulawarga dina waktu ayeuna keur pada sugema jeung bagja hatena. Si Topeng Mayit neutup ka Sanggajaya terus nyarita deui. Jelaskeun ka dewek Sanggajaya. Keur dina kaayaan bagja kumaha kulawarga si Rawing teh? Coba jelaskeun ka dewek anu leuwih kaharti omongan ilaing, ha? Oh, kieu ye Ki Guru. Si Rawing sakulawarga ayeuna teh keur pada suka jeung sugema hatena. Sabab Jaka Sinangling jeung ayo manganti jucung ka bale nyungcung. Dina poe ieu teh si Jaka Sinangling jeung ayo manganti pangantenan jadi salaki jeung pamajikan. Tah, tilu iblis ala Saradan tangtu geus nyahoeun kana eta kaayaan. Tinggal dagoan ku urang bae kumaha hasilna, hasil pagaweanana. Jadi ayeuna di imahna kulawarga si Rawing teh keur lumangsung hajat pangantenan si Jaka Sinangling ka ayo manganti. Kitu tah Ki Guru. Laras Anting anu masih keneh dikerem di jero kamar ngadenge kalawan jelas ngeunaan caritaan Sanggajaya anu mawa beja. Mata kaget anu lain dikieuna pikeun Laras Anting.
Ancur perasaan cinta ejeng hatena laras anting ngadenge eta beja. Kanyataan anu bener-bener di luar dugaan. Aya anu ngalembereh mapai kana dua pipi na laras anting dina waktu harita. Hatena galecok ngomong sorangan. Kang Jaka pangantenan jeung ayo manganti. Nah kunaon anjeun betega ngayanat kana cinta abdi ka. Ayo manganti. Anjeun bener-bener kejem teu boga perasaan. Geus kumaha ni ngarebut buah hate aing. Jaka Sinangling jeung ayo manganti tetela dua nanangan ukur ngancurkeun hate jeung perasaan aing. Nyeri ieu hate. Anjeun duaan bener-bener ngancurkeun cinta jeung pangharepan aing. Kitu diantarana kaayaan hatena laras anting dina waktu harita. Pait jeung peuheur karasana ku laras anting, mangsa dirina kudu narima kanyataan di mana Jaka Sinangling jajaka anu dipika cintana bet sumanding ngalaki rabi ejeng ayu manganti. Beuki dipikir, beuki nyeri. Gudawang lain dikieuna hate laras anting dina waktu harita, antukna jadi panasaran. Bisi salah dedengean. Harita laras anting gegedor kana panto kamar bari ngagoroan si Topeng Mayit. Buka pantona Topeng Mayit. Kuring hayang keluar. Aya nu rek ditanyakeun. Buka ya panto. Si Topeng Mayit ngareret kalebah panto kamar. Terus mere isarah ku curugna kasih Sanca Dawuk supaya mukakeun panto kamar anu dipake ngerem laras anting. Sanca Dawuk gancang ngalaksanakeun parentahna si Topeng Mayit. Sanggeusna panto kamar dibuka, laras anting langsung nyampeurkeun ka hareupeun si Topeng Mayit. Kuring aya kapanasaran bisi salah dedengean. Nah bener anjeun sangajaya bisa dipercaya omongan Andika ngeunaan kaayaan Jaka Sinangling jeung ayu manganti. Nah bener dina poe ieu maranehna keur pangantenan. Sanggajaya neuteup ka laras anting, ungeuk bari terus ngajawab. Bener laras anting, kula ngabuktikeun langsung ngeunaan eta kaayaan. Jadi naon anu dibejakeun dina waktu ayeuna lain jejeunan, tapi kanyataan. Malah nurutkeun keterangan atawa beja anu katarima. Tetela, duanana geus cukup lila silih pika cintana. Laras anting ngahuleng sakedeung, nyusutan cipanona, sorot panona jadi robah, ngareret ka si Topeng Mayit terus nyarita. Mun kitu abdi ayeuna ngajukeun pamenta ka anjeun. Nah bakal nurut atawa moal Topeng Mayit. Nah ya pamenta naon kitu laras anting, cik. Sok omongkeun. Urang laksanakeun karep ejeng kayang urang Kang. Abdi minta supaya urang buru-buru resmi ngahiji ngalaki rabi. Tapi kitu nate aya syarat anu kudu dicumponan ku anjeun. Kawilang kaget oge. Si Topeng Mayit ejeng anu sejena ngadenge caritaan laras anting anu saperti kitu. Laras anting memang goncang jiwana. Antukna manehna jadi nangtukeun sikep anu saperti kitu, balukar cinta ejeng pangharepanana anu ancur. Dirina asa dihianat ku Jaka Sinangling ejeng ayu manganti. Si Topeng Mayit kadenge harita nyarita deui. Jadi laras anting rek pasrah ejeng sadrah ayeuna namanya jadi pamajikan kula. Bener Kang. Abdi sadrah ejeng pasrah. Tapi kitu nate abdi rek menta hadiah. Nyaeta syarat teh ya. Tah syaratna nu mangrupa hadiah teh kudu dicumponan ku Kang Topeng Mayit. Jelaskeun ka Akang. Hayang naon laras anting? Oh? Naon rupa pamenta ejeng ka hayang laras anting ku Akang tangtu bakal dicumponan. Emas, berlian,
kalung, gengge. Hadiah keur abdi lain mangrupa perhiasan atau barang Kang. Lamun memang bener ngabuktikeun rasakannya jeung kacinta, abdi hayang dibere hadiah nyaeta sirahna si Jaka Sinangling jeung si Ayu Manganti. Ku cara kitu bakal suka jeung sukemaha teh abdi kitu tak Kang. Pikeun anu kadua kalina kabeh nu araya di dinya kaget deui bae ngadenge caritaan laras anting anu saperti kitu. Si Topeng Mayit masih keneh ngahuleng. Laras anting bangun anu teu sabar kadenge harita nyarita deui. Upama memang sanggup nyamponan kana pamenta abdi, geus ulah diisukeun deui Kang dina poe keneh. Abdi saya gadiri pikeun dijadikeun pamajikan. Isukan urang datang ka lembur abdi Kang, ka Juragan Gandara Bapak abdi. Kudu hajat rongkah nanakeun urang dipestakeun di pilemuran. Salaku salaki jeung pamajikan. Kitu tah ari sikap pamadegan abdi mah Kang. Si Topeng Mayit ngalenggak seuri. Suka jeung sugema hatena ngadenge caritaan saperti kitu ti laras anting. Hebat pamenta anu bener-bener hebat laras anting. Sakumaha anu dicaritakeun tadi ku Akang. Pamenta naon bae ti laras anting tangtu bakal dicomponan ku Akang. Jadi henteu kudu ngarasa salembang. Hadiah anu teu kudu susah eta mah keur Akang nya dina ngalaksanakeunana. Jadi bener ieu teh hayang poe ieu keneh pangantenan jeung Akang. Bener, mending ayeuna Kang. Dina poe isukan Bapak abdi Juragan Gandara, urang tepungan. Laksanakeun ayeuna upacarana Kang. Abdi tos sabar deui Kang.